Tuh beneran ayah si Ina. Ina orang metis yuk. Metis naon jing wanci kuari. Kana ge moal metis sendal jepit. Teu nyambung sia. Hi pugu cangcut aing soek. Dasar torek. Ya torek sia Ina. Sia anu torek. Ari saya jeung nanyang nanyakeun korek. Saya jeung anu nanyakeun korek dasar torek. 2025 masih kena pakai korek. Hewa pakai gas lah. Teu nyambung sia. Nek tanding ke kape anu paling cangcut. Coba eta cali lerekan heula make pacul. Mending pakai gas, tinggal ngajetreken doang. Nya terus dipanggang. Leutik keneh geus pakai kutang sia Ina. Torek mah torek be. Ya torek sia Ina, sia nu torek ti tadi aya ngomong yang sia nu nyambung. Geus lah ayo kasih Mira ngomong jeung sia mah teu nyambung. Sia nu teu nyambung, geus hayu lah. Gul hayang ngalah buah. Buah nu saha? Hayang nu sugan nu bogana eueuh. Hayu ge. Wah, biasana ieu weh kieu nu maling buah. Penasaran nu ditong wae enggah. Gul kayak ngintip ulah sing anu bogana. Honggeus geura tong heula. Kira-kira aya eueuh tukang bogana nya. Gul aman geura ka dieu. Benar sia. Ho geura ka dieu. Oke. Ayo duluan heula sing ayo urut sasakelong. Geus lah ayo urang taekan bae. Ayo geus kaburu sing anu bogana. Wah, kapendak wae pasukan Jolongjong. Geura turun suku aing. Awas peng Jolongjong. Geura turun melingan buah aing bae sia. Ayo bogana cil kumaha yeu? Lalaga bae dina sukuna cucurut gitu. Kayak urang langsung turun. Oh benar. Iya tukang malingan buah aing ieu. Turun sia disenatan suka aing irungna, ha? Mang awas aya Ma, wih, mana? Kaulah si Mamang. Awas sere koeng pasukan Jolongjong sere koeng. Pangih koeng sere, awas. Waduh. Kacolongan yang ke pasukan Jolongjong gara-gara cucurut aing ya. Gerak si koeng pedak si koeng. Awas. Bele pasukan Jolongjong. Kunaon eta lulumpatan si gada budak-budak cucurut. Geus teu ingat tangguhan bae kegeh ka dieu. Pasukan Jolongjong kunaon sarere lulumpatan si gada budak-budak cucurut. Kepo sarua pasukan etem. Nyong geus lah ulah gandeng. Setelah ayo ulah dedenge pasukan etem mah. Geus ayu lah. Beneran tuh aya budak. Wah, inget ditanyakeun. Pasukan etem, neuleuh pasukan Jolongjong teh. Emang kunaon kitu, Mang? Hukum maling buah mamang sesalalai. Ya salalai ieu, Mang. Lumayan sesalalai ge. Cerian neuleuh teh. Tadi mah aya ka ditulun. Oh, nek budak koeng ka ditu awas panggil asbun kana bobok koeng. Tiga anak jeung bapaknya. Oh, bener. Tadi akan ngomong kenaon gitu. Tuh pasukan Jolongjong di udah-udah mamang buah. Kunaon lain dibeli. Naon jeung nu dibeli botol kecap. Hese jeung ngomong jeung si Torek mah. Saria tikeun kamari nanyakeun korek bae. Lain nanyakeun korek Rida. Kudu kumaha nya eta supaya kadengeun. Kudu diganti meureun ceulina jeung ceuli kebo. Saria teh nyambung tadi nanyakeun korek bari nanyakeun cangcut. Sia nu teu nyambung. Rida, coba ka dia yang rorek ceuli sia make gagang pacul. Atau mending pakai gas tinggal ngejeterkeun doang. Geus parah eta mah ceulina. Geus dijeterkeun di kumahakeun deui. Torek Saria cok aing ge pake gas. Ngeunaheun tinggal ngejeterkeun doang. Sia nu